Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilaqil aliyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka hamidun majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun min qabli an ya'tiya yawmun min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sakhi habibullah qaribu minallah qaribu minan nas qaribu minal jannah wa ba'idun minan nar wal bakhil aduwullah ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribu minan nar. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Langkung ti payun urang ngaheulakeun heula ngadua ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan muji sirang syukur ka mantena. Mudah-mudahan pujian urang sareng syukuran urang sadaya sing ngajantenkeun tawis kanggo urang sadaya henteu putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana mudah-mudahan orang sadaya dijantankeun jalmi anu henteu putus harapan tina rahmat Allah. Sok sanaos nyaeta bari maksakeun alhamdulillahirabbil alamin sadayana hadirin
anu hadir dina ieu waktos ieu ngarupikeun jalmi-jalmi anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Dipilih janten jalmi anu mudah-mudahan tiasa ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala samemeh datang maot. Angkewe urang mah ngaji teh ari geus maot moal bisa tuh. Kewe urang mah dek ngaji teh geus nini-nini. Aya anu kitunya kewe urang mah sedekah teh lamun geus beunghar edeuk sedekah. Kewe urang mah edeuk wawuh teh jeung dulur misalna lamun geus kaburu paeh atuh. Nah gitunya dan tawisna eta ciri jalma anu putus harapan teh. Ciri jalma anu putus harapan tina rahmat Allah sok ngengke-ngengke kana perkara kahadean. Angkewe dek pidato teh lamun geus pinter ngaji dek iraha pinterna. Kayak orang mah geus jadi ustad, geus jadi ajengan eudeuh pidato kaburu paeh. Nya, ya memeh ieu samemeh ayeuna nya ngadadogo jadi ustad badek iraha atuh. Memeh jadi ustad atuh pidato heula. Kayak pas jadi ustad pas jadi kiai pas paeh. Nah, jadi ulang ngadadogo wae, ulang ngadadogo kalangkang manehna. Ulah rago kalangkang maneh eta kalangkang gitu teh Bu. Jadi ciri jalma anu atawa kieu kayak geus teu boga budak leutik cenah. Ada ini kana pangaosan upami geus teu boga budak leutik. Ari hek teh geus teu boga budak leutik mah ngan incu genep dasuh ku manehna kabeh. Atuh nah geuningan eueuh keneh aja da ieu incu geus incu terus buyut terus we tungtungna mah henteu ngajina teh teh da ngengke matak naon bawa jeung incuna ka dieu bawa jeung buyutna bawa jeung budakna kana pengajian masyaallah. Nah sekali deui mudah-mudahan aya niat saya urang sadayana pangaosan ieu sing ngajantenkeun pangaosan anu janten tawis henteu putus harapan urang sadaya tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahilap shalawat miwassalam mugi dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabiin, atba'i tabiin tudu mugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing salamina ayana ni jalur dalan anu dipika cinta ku anjeunna nyaeta salah saeusna perjalanan anu dipika cinta ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta hadir dina majelis ilmu, hadir dina majelis taklim sok sanaos tara unggal dinten atanampi sok sanajan tara unggal minggu, sok sanajan tara unggal bulan, satahun sakali misalna. Tapi nyantel hate eta kana pangaosan insyaallah nya. Mangka pangaosan ge sok dayakeun di masjid, sok dayakeun di majelis ilmu, sok sanaos teu kanu tebih kitu nya. Abdi mah teu sanes teu ieu, sanes teu hoyong ngaos kanu tebih teh kumargi ta cani sobe meureun nya. Bujang-bujang ieu Bu atuh bujang-bujang kanu tebih kanu caket oge ari teu maksakeun mah da kumaha nya. Kitu mudah-mudahan kanu caket atanapi anu langka oge mudah-mudahan janten tiasa ngabuktoskeun urang sadayana kana kasampurnaan iman Islam urang sadayana baktos babaktos nyaeta mika cinta mahabbah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna ngarupikeun tahadus binimat doa-doa urang sadaya ka Allah mudah-mudahan urang sadaya kenging kaberkahan oge kaberkahan sing tees kanggo putra putu urang sadayana. Mudah-mudahan putra putu urang sadayana sing dipendakeun
sing dipanggihkeun jeung jalmi-jalmi anu saroleh, sing jarang jalmi-jalmi anu caket sareng Gusti Allah. Cirina jalmi anu kenging rahmat Allah nyaeta cirina jalmi anu kenging rahmat Allah teh nyaeta jalmi eta pepenak sareng jalmi anu caket ka Gusti Allah. Keheula saridaya cirina jalma meunang rahmat Allah ya nya eta jalma pepenak sareng jalma anu caket sareng Gusti Allah gitu. Jadi urang teh kudu naon? Kudu nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala hoyong pepenak sareng jalmi anu caket sareng anjeunna sareng Gusti Allah. Ya Allah, abdi ku hoyong pepenak sareng jalmi anu caket anu cinta ka salira Gusti. Tah kitu Bu. Nah, berarti eta geus bisa dibalikeun sabenerna mah lamun teu dibalikeun mah tutung. Balikeun ulah. Cirina jalma anu nekat. Oh, neng. Oh, neng. Neng Wida. Mohon. Atau mudah-mudahan anu bade angkat sing kenging kasalamatan terutami sing diais ku rahmat Allah, terutami sing diais ku pitulung Allah Subhanahu wa taala nya bade nyebrang ka Kalimantan. Kalimantan teh kali popotongan teh. Mantan. Kalimantan. Mudah-mudahan di perjalanan sing disehatkeun terutami dipaparin kegiatannya mangkari nyanak murang kali teh sareng ngorok. Mudah-mudahan jami kulinatin khairin wa jami kudu'ain mustajabin wa jami kulli barakatin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Neng Wida yang didoakeun ku sadayana, dipatihahan ku sadayananya ari amplopna mah teu keur sadayana. Nya eta hungkul tah. Eta hungkul. Jadi ari ngadoana mah sararea, amplopna mah henteu teu sararea, teu tingali atap. Nya jabat saeuna dicanak deui. Nah, mudah-mudahan sing ageng milikna atunya di perjalanan di sing hasil tujuanana sing salamet di perjalanannya sing barokah mungkana mah. Nah, we teh kana tadi karek syarat naon? Boh poho deui teh kalau ningali amplop. Syarat naon tadi teh? Syarat ciri jalma anu meunang rahmat Allah sok pepenak jeung jalma anu caket sareng Gusti Allah gitu. Mata kudu atoh ibu pepenak sareng ajengan teh, pepenak sareng ustad, pepenak sareng jalmi anu ngartos, pepenak sareng guru, pepenak sareng aki nini teh. Nah, kedah naon? Kedah atoh teh. Kedah bunga nya. Kedah bunga pepenak sareng jalmi anu soleh. Nah, bunga. Pengijang jalma anu soleh teh. Balikeun ayeuna sabalikna berarti jalma anu jauh jeung rahmat Allah ya anu jauh jeung pitulung Allah jauh jeung rahmat Allah bakal papangi jeung jalma anu jauh jeung Gusti Allah. Nah eta mah kedah naon? Kedah urang teh persiapan teh ayeuna keneh.
ngabenteng diri, ngajaga diri orang ku kalimah-kalimah Allah, terutami nyaeta ngahiasi, bahkan ngahiasi diri orang, ngajaga ngabentengi diri orang, naon disebut teh ngadamel tameng ku kalimah-kalimah Allah, ku ayatul hirzi misalna, atanapi ku ayat 7 ge tiasa. Ibu terang ayat 7? Terang ayat 7? Ada 7 ayat mah terang, 7 ayat mah Fatihah. Ieu mah ayat tuh benten 7 ayat jeung ayat 7 benten. Naon ari ayat 7? Nah, kumaha Bu ayat 7? Sanes 7 ayat. Ayat 7. Kumaha ayat 7 teh? Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabim mubin. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratil mustaqim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tamilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi naradani Allahu bidurin aluna kashifatu durrihi wa radani bi rahmatin aluna musikatu rahmati qul hasbiyallahu wa alayhi tawakkalul mutawakkilun. 7 tempu nah cenah dileungleungkeun ngaosna dati dituna ti guruna atanapi tinu ngamerekna tinu ngaijajahkeuna almarhum pun Bapak Omat ulah deutikeun kaningalkeun maca ayat 7 sanaja tunggal ta salat subuh masing salat subuhna jam 7 ge kumaha cenah salat subuhna jam kaberangan jam 7 baca we hitungan lah tarik teuing daerah maca nah gitu. Jadi bejaan malaikat daripada ente salat subuh jam 7 ge salat teh gitu. Ya ulah kumaha cenah lamun hudang teh jam 7 dah henteu da tepikeun ka henteu salatna atuh eta anu henteu salat teh ulah teh hudang sare ya hudang sare teh jam 7 ya jam 7 atanapi geus beurang gitu nya jam 7 cenah da geus beurang moal salat we eta ieu anu darakama anu henteu kumaha mun hudang sare teh jam 7 salat masih jam 8 ge salat kumaha alhamdulillah hudang keneh jam 7 oge teh jam 10 nya salat teh jam 7 oge ari ulah dugikeun ka ninggalkeun salat masih jam 7 oge nah gitu sugana isuk mah atuh jam sugan we ayeuna jam 7 salat ya sugan we isuk nama atuh jam sugan teh jam 8 jam 7 ge salat teh sugana atuh isuk jam 8 nah gitu tapi piraku ari dijalikeun 2 kali mah ibu sok aya nu ditajong 2 kali sok aya nu ditajong 2 kali
Pangtolol cenah jelema anu titajongna dua kali. Titajong mah sakali we eta teh dihajar. Nya. Jelema tolol titajong dua kali mah. Geus mah titajong tajongkeun deui we. Ari titajong anu kadua mah eta mah dihajar. Titajong anu kadua mah dihajar eta mah. Dua kali titajong mah. Atau tijalikeun dua kali berarti anu kadua mah dihajar teh. Mudah-mudahan putra urang sadayana, putra putu urang sadayana atau pepenak sareng kaberkahan hartosna, pepenak sareng jalmi-jalmi anu pepenak sareng jalmi-jalmi anu caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhasil Bu para ibu sadayana, upami jalmi nya caket sareng ataanapi pepenak kumpul ngariung sareng jalmi anu caket ka Gusti Allah, sakedik ageungna bakal naon? Sakedik ageungna eta bakal kabawa deukeut sareng Gusti Allah itu. Hari batu dibagi hari ieu henteu atunya keheula atuh gimana. Nah, bae mah bere amplop. Nah. Itu tadi. Sakedik ageungna bakal kabawa deukeut jeung kabawa deui. Bakal kabawa lamun bareng jeung nu deukeut ka Allah bakal kabawa sakedik ageungna bakal kabawa deukeut. Ya. Lamun anak insu urang teh papanggihna teh jeung nu jauh ka Gusti Allah, maka mah teu bakal jauh eta oge jeung Gusti Allah. Mata palalaur para ibu sadayana zaman kiwari berteman sok sanajan di sosmed misalna. Berteman sanajan di sosmed heug jeung jelema anu tarasi beungeut. Lamun babaturan jeung nu tarasi beungeut bakal kabawa tarasi eta teh naon? Bakal kabawa. Bakal kanaon disebutna teh? Bakal kabaud. Bakal kabawa tarasi beungeut. Upami bertemanna teh jeung anu nah ieu para ibu sadayana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastikeun bahwa agama hiji jelema teh eta kumaha ceuk babaturana kumaha ceuk baturna agamana teh almar'u ala dini khalili ari hiji jalmi teh kumaha ceuk na ieu para sadayana anu mawi sing atos-atos kanggo urang sadayana di mana hiji riungan atanapi di mana deuk babarengan teh cingali heula jeung saha heula babarenganna bilih babarengan jeung jalma anu jauh jeung Gusti Allah bakal kabawa jauh jeung Gusti Allah. Babari atuh ibu terang teh jalmi anu jauh jeung Gusti Allah. Terang teh kumaha cenah jalma anu jauh jeung Gusti Allah teh? Anu tadi jalma anu jauh jeung Gusti Allah teh nyaeta jalma anu jauh jeung Gusti Allah teh jalma anu boro-boro teu dipenta oge henteu heueuh gitu. Teh jauh jeung Gusti Allah.
Ari Gusti Allah kumaha Gusti Allah? Gusti Allah mah boro-boro dipenta, teu dipenta ge Gusti Allah mah. Heeh, kitu bisa. Ari akan ngabalikeun. Nah, ari jalma anu caket sareng Gusti Allah nyaeta boro-boro di nya. Sing kira-kira Bu, kira-kira kamari aya nu maot. Kamari aya nu eta kanu maot. Kamari aya nu maot Ibu. Kira-kira Ibu ngahampura teu? Sakali nah kudu saurang. Kira-kira Ibu kanu maot kamari ngahampura teu? Tuh teu apal-apal acan panjeleumana mah. Ngapunten teu puguh-puguh gitu ya. Boro-boro dipen teu dipenta oge ngaham. Tah eta ciri jalma anu deukeut ka Gusti. Lamun jauh jeung Gusti Allah mah boro-boro teu dipenta. Boro-boro teu dipenta ge teu ngahampura. Tah eta moal anu ngahampura kana mah. Tah eta ciri jalma anu jauh jeung Gusti Allah. Nah, gitu nya. Nah gitu Bu. Ciri jalma anu jauh jeung Gusti Allah. Tah urang hoyong kan? Lamun anak urang teh hoyong caket sareng Gusti Allah, boga incu, boga salaki, boga dulur oge hoyong caket sareng Gusti. Boga babaturan oge hoyong babaturan anu caket sareng Gusti Allah. Nah iya, para ibu sadayana. Anu mawi kumaha carana jeung naon cirina jalma anu caket sareng Gusti Allah. Tuh tinggal jalma anu koret teh nyaeta jalma anu tara seuri-seuri acan eta jauh jeung Gusti Allah, jauh jeung jelema, jauh jeung pitulung Allah, jauh jeung picageureun, jauh jeung piuntungan, jauh jeung pitulung Allah, jauh jeung surga, dekeutna jeung neraka, dekeutna jeung piomongeun, dekeutna jeung setan, dekeutna jeung jalma anu bararaga jul, eta karana pedit jelema. Karena mimitina teh pedit eta Bu, jalma pedit mah. Jadi jalma pedit mah jauh jeung Allah, jauh jeung jelema, deukeut jeung neraka, jauh jeung surga, jauh jeung pitulung Allah. Taya Bu para ibu sadaya, nu mawi diriwayatkeun dina sapalina hadis kana waktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadongkapan tamu Bu, kadongkapan tamu eta tamu teh naroskeun orang Yahudi asal nama orang Yahudi, orang jahiliyah asal nama naroskeun da teu percaya asal nama naroskeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wedal Bu. Wedal nya cenah wedal salasa teh seuneu cenah kitu nya. Wedal salasa seuneu, wedal kemis teh cenah angin. Dibalik atuh wedal angin keduna teh kitu, wedal angin teh kemis. Wedal seuneu teh salah. Ulah wedal salasa teh seuneu, eta mah tibalik atuh. Ieu mah hadis dawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wedalna seuneu teh salah. Nah, ti mana asalna? Asugan teh cek pananyaan. Lain Ibu eta teh. Wedalna seuneu teh salasa hartosna kala waktos Allah ngadamel seuneu teh dinten salah. Dinten salasa Allah ngadamel seuneu maksana kitu. Wedalna daun poe rebo. Wedalna tatangkalan jeung laut salam dunya eta poe rebo. Eta saur Kangjeng Nabi. Nah, iya. Eta orang Yahudi naroskeun ka Kangjeng Rasul. Orang jahiliyah teh naroskeun ya Rasulullah. Nah leres nanya Muhammad cenah gitu. Muhammad nya cenah Allah teh
Allah anu nyiptakeun bumi jeung langit teh lamun nya Allah nyiptakeun bumi jeung langit poe naon mimitina. Nah kurangnya Rasul ditaruh di waler salaresna Allah Subhanahu wa taala eta ngawitan ngadamel bumi jeung langit ieu nyaeta asalna kan bumi jeung langit teh ieu teh saperti buku anu ditilepkeun anu di siga kue lapis gitu ngarapet asalna bumi jeung langit terapet. Fafatakna huma terus diangkat langit ka luhur asalna mah siga ieu we siga kitab kita dua lamar siga buku dua lamar kieu. Terus diangkat langitna ka luhur diangkat langitna ka luhur jadi dua lamar asalna bumi jeung langit asalna dua lamar. Fafatakna huma maka ku Allah Subhanahu wa taala dipisahkeun dina ngawitan Allah Subhanahu wa taala ngadamel bumi jeung langit teh dinten Ahad atanapi dinten Minggu dinten Minggu ayeuna nya dinten Ahad. Eta dinten kahiji disebutkeun teh. Salajengna saatosna Allah ngadamel ngangkatkeun langit eta ngamparkeun kana bumi wal ardo madadanaha wal ardo diamparkeun bumi diangkatkeun langit. Ternyata ieu bumi teh sapertoskeun nya bumi teh sapertoskeun ieu Bu sapertoskeun hiji sapertoskeun lembaran gitu lah. Pelataran anu rata dan ge bakal rata deui sapertoskeun pelataran anu rata. Allah Subhanahu wa taala miwarang ka malaikat angkatkeun langit ka luhur diangkat langit ka luhur ku malaikat set diangkat ku malaikat sadaya eta bumi teh daek cicing oyak ya bumi dijejak ku malaikat teh dijejak belah wetan deng-deng ka belah wetan bumi teh dijejak ku malaikat teh belah kulon deng-deng ka belah kumaha ya teh bumi teh deng-deng dijejak belah kidul deng-deng ka belah kidul. Nah lajeng ya Allah kumaha ya bumi teh bisa cicing ya bumi. Nah lajeng Allah Subhanahu wa taala ngadamel gunung dina dinten Senin kanggo pakuna bumi. Gunung aya gunung gede aya gunung anu laleutik ari gunung panggedena gunung naon gunung gede gunung pangleutikna gunung leutik aya nya ada tah kanggo pakuna jeleg malaikat wae teu tiasaan nyicingkeun eta bumi nya diciptakeun gunung teh poe jadi wedalna gunung poe kada bisa dibalik wedalna Senin gunung wedalna Senin sarina sari gunung ting sari pati kare kalau dibalik atuh wedalna Senin gunung wedalna Senin sarina sari gunung ari ti kajawaban cikeun heueuh regis ti kadeukeuten si Senin poe Senin teh ciga gunung gitu eta dibalik teh mah wedalna gunung poe Senin maksudna wedal teh lahirna diciptakeunna gunung poe Senin eta hadis Bu nya lajeng malaikat tidinya naroskeun ka Allah Subhanahu ya Allah eta makhluk naon sing jalalegir gitu jelek makhluk gede-gede teuing gitu. Nah ya Allah iya malaikat naroskeun ka Allah ya Allah subhanallah ya gunung kata makhluk naon ieu namina Gusti Allah terterangeun malaikat eta teh gunung eta teh gunung teh
Ya Allah, nah Gusti tiap kawasan teu ngadamel perkara anu leuwih gede tibatan gunung, anu bisa ngelehkeun gunung. Gunung ieu bisa ngelehkeun, bisa nyicingkeun, bisa ngeureunkeun nyicingkeun bumi. Itu bisa ngelehkeun bumi gunung. Gunung bisa ngelehkeun bumi. Ya Allah Gusti Allah. Nah salira naroskeun ka malaikat, da kepo malaikat mah. Ya Allah, nah Gusti ngadamel kawasan, ngadamel makhluk anu bisa ngelehkeun gunung. Ya dinten Salasa Allah ngadamel seuneu, tah malaikat gunung ku seuneu mah hancur. So gunung ku seuneu mah hancur. Tah duruk ku seuneu mah nya sareng beusi, Ibu. Dina dinten Salasa Allah ngadamel seuneu sareng beusi. Beusi jadi mobil beko disodok. Sodok gunung gak jadi rata lu. Ku gunung ku eta ku beko ku paculnya. Ku pacul sakumaha nang tawingna eta gawir terus dikesrik ku pasu ku balincong nya. Dina atanapi nyaeta kunaon deui? Ku seuneu dina dinten Salasa Allah ngadamel beusi jeung seuneu gitu. Kada bisi kieu deui. Maneh mah wadahna Salasa ciga seuneu. Gede amat. Eta mah dukun sia mah atuh. Gitu nya. Ieu mah saur Kanjeng Rasul kitu, Bu. Nah, sok nyahonan wae da kudu diajikeun teh. Kudu ngaos, ari ngaos moal mah katipeng. Pila dina tafsir Jalalain sisina aya hadisna eta. Ya. Teras atau ya Allah, nah Gusti ngadamel teu makhluk anu tiasa ngelehkeun seuneu jeung beusi. Ya. Beusi jeung seuneu. Antarna anu kawasa mah puguh kawasa malaikat saur Allah. Dinya dinten Rebo Allah ngadamel tatangkalan sareng laut. Tah, laut cai laut. Laut cai Rebo. Cai teh dinten Rebo eta. Eta seuneu eleh ku cai mah. Nah, eleh seuneu oge ku cai mah. Pareum ku tatangkalan beusi ku tatangkalan eleh. So loba keneh beusi loba tatangkalan. Loba mana bedog jeung tatangkalan? Loba keneh tatangkalan. Daripada beak tangkal beak bedog, beak gampang. Nah gitu ya. Teras atau ya Allah. Nah, Gusti kawasa subhanallah malaikat cek malaikatnya maha suci maha sasambura Allah. Tiasa kawasa Gusti ngadamel ieu, ngadamel nyiptakeun anu bisa ngelehkeun kana laut jeung kana tatangkalan atuh kantena. Ya Allah mah kawasa. Nyaeta dinten Kemis Allah ngadamel angin. Atuh ku angin malaut oge janten oge nyelong keur cicing we angin eta laut teh keur cicing cai teh geuna datang angin janten riweuh atuh angin ribut teh komonya da angin rupa-rupa aya angin ribut aya angin naon deui aya angin baliung aya angin puyuh nya eta angin puyuh teh geuningan anu ya anu sok nguih gitu. Naon baliung aya angin topan aya angin naon ari angin kumaha rupana Bu? Lan angin rupana kumaha? Angin teh rupana teh beureum sok kerok geura beureum. Eta asup angin. Anya ajaran kerok pangkerok keuning sok asup angin ya teh. Pas rupana kumaha sok nanya geus beureum teu. Beureum berarti geus kaluar angin. Teh teh angin nu beureum teh. Ari cai kumaha rupana? Bodas mah susu. Cai kumaha rupana? Cai teh rupana teh hideung. Geuningan anu hidung di luhur itu teh hujan cai teh.
nya eta teh anu hideung nya di ludeuk hujan naon teh awan teh mah sugan teh cai jadi cai anu hideung teh awan nah gitu ya cai teh rupana teh heran tah ari heran naon teh aya rupaan heran tah ya heran lain rupa tuh bening ya bening nah ya Allah nah kawasa Allah ngadamel anu leuwih bisa ngelehkeun karena angin nah ieu ku angin mabu hujan di belah di Australia jadi ke Indonesia hujan anu tadina deuk turun di mana anu deuk turun di Haur Ngomong jadi ka Haur Pugur hujan anu tadina deuk turun di Singapura jadi di Singaparna tadina tadi bawa kunaon teh wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai la ayatin liqaumi ya qilun liqaumi yuqinun di polahkeun atanapi dirobahkeun angin ti kaler ka kidul ti kidul ka kaler nya dugikeun ka eta angin teh ngarupikeun hiji perkara nu pangkuatna bisa ngelekeun karena eta didamel ku Allah Subhanahu wa taala dinten Kemis dinten Kemis mangkaning cenah mitoha urang modalna Kemis mitoha teh cigana ciga anginnya kan bahaya tuh naha palingan mitoha gitu tuh ae modalna Kemis nya teh kalau seutik jedot itu semarang Kemis modalna anu modal Kemis mah dak ditrut lain eta mah tong disasaruakeun Allah ngadamel mohon ngadamel angin dinten lajeng malaikat ngadawuh ya Allah nah Gusti tiasa lajeng kawasan teh ngadamel perkara anu bisa ngelehkeun angin bisa nolak datangna angin datangna bencana kan ibu dina sapalina riwayat penyakit oge dibawa ku angin teh penyakit oge dibawa ku angin mimitina teh penyakit oge tak loba nu udur ngawitanana lebat angin nya atanapi angin diuk angin duduk nya angin duduk atanapi aya nu angin naon deui angin ahmar teh nya aya angin ya angin duduk teh nya anu mematikan teh langsung begitu masuk angin langsung maot aya teh eta kedah aya nu bisa ngelehkeun eta teh kantenan ibu saur Allah bahkan lain ngan saukur angin nu bisa dielehkeun tapi bisa nolak kana lamun rupa bencana nyaeta jalma teu boga daek barang jalma teu boga daek barang bere ta eta anu bisa ngelehkeun kana angin bisa ngelehkeun kakuatanana leuwih kana bedog leuwih kana besi leuwih ti kana seuneu leuwih ti kana bencana pokona mah bisa ngelehkeun bisa nolak karena sagala rupa bencana nyaeta jalma anu maksakeun barang jalma teu boga ieu mah jalma teu boga pas-pasan tapi daek keneh barang bere ulah kieu pantes we si eta mah deuk barang bere ge da loba teu kitu henteu ieu mah pantes we teu pantes pantes we atuh teu barang bere deuk barang bere kumaha teu boga tah teu kitu ibu dina rarasan eta jalma teu boga tapi daek barang bere naon anu dibikeun nya ceuk urang mah nya ongko teu boga tapi mere gitu naon anu dibikeun ceuk urang mah
Tapi aturanana memang gitu Ibu. Aturanana memang gitu. Jalma alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Jalma pokokna ngan hirup gitu. Jalma teh teu boga ngan hirup berarti kudu daekana barang bere. Naon margina? Margi Allah ngadawuhkeun dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Pek kudu nganafkahkeun anjeun, nyodakohkeun anjeun kana perkara tos dirizkian aranjeun kabeh misalnya datang mah. Berarti salagi masih kene hirup, urang masih kene aya harapan atau nabi masih kena aya waktu keur sodako keur barang beres salagi masih kena hirup ning qabli ayat ya kumaha fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Fayaqulu amun geus maot fayaqulu rabbi gusti laula akhartani lajang lamun mah Gusti ngahirkeun masihkeun ka abdi kana waktos anu sakedap we Gusti fa saddaqu akum abdi wa akum minasolin abdi teh deuk barang bere yakin abdi mah deuk sodako asal abdi hirup deui we wa akum minasolin jeung abdi teh deuk pangheulana dina kahadean teh deuk jadi jalma anu soleh. Cirina soleh teh pangheulana dina kahadean cirina soleh eta teh. Cirina jalma soleh pangheulana dina kahadean. Berarti cirina nu teu soleh pangheulana dina kagorengan, mun pangheulana nyaho sia mah kagorengan teh. Gitu cirina jalma teu soleh teh. Lamun pangheulana nyaho dina kaalusan tah eta jadi jalma lamun ciri jalma tolol pangheulana nyaho dina kagore jeung hayang nyaho kana kagorengan teh tatolol. Ciri jalma soleh mah ibu pangheulana nyaho dina kahadean nya ciri jalma soleh. Mudah-mudahan atuh sing jadi ibu hoyong jadi jalma soleh. Nah ada ibu mah mau jadi jalma soleh paling solihah. Nah, ibu mah nya lalaki soleh mah. Nah, jadi jalmi soleh Bu, anu pangheula wakum minas solihin. Pangheulana dina kahadean. Salajengna naraskeun tadinya kemis, teras Allah ngadamel dina teraskeun heula. Allah ngadamel matahari sareng bulan sareng bentang nya sareng kernyaangan ya alhamdulillah nyaeta dina dinten Jumaah gitu nya. Terus Allah ngadamel aras sareng aras teh maksana sareng kursi eta dina dinten Sabtu Bu, dina saja sapalihna dina sapalihna riwayat diuningakeun bahwa eta masing-masing aya sejarahna. Acan ibu ge osok kana pangaosan tapi karek kadenge cenah ari hadis eta mah nya mah ngabuka atuh ibu. Canak engke minggu engke tafsirna ka dieu. Ayeuna tafsir ngan eta mafhumiasa keligna kanggo ngayakinkeun bahwa jalmi anu caket sareng Allah anu tiasa nolak karena anu tiasa jadi benteng, tiasa nolak karena kaawonan nyaeta jalma anu daek barang bere. Sabab barang bere mah eta mah deuk wedalna naon? Deuk wedal kemis, deuk wedalna Jumaah, deuk wedalna naon? Abdi mah cenah wedalna Jumaah, hari kopet mah anger we. Moal hari wedal anu pangsaena wedal naon? Ari jelema anu pangsaena wedalna naon? Deuk wedalna naon oge asal ulah kopet urang.
Abdi mah meni Jumaah, meni alus teh Jumaah. Alus ari kopet mah anger. Cung nu wadal Senin. Tah nu wadal Senin teh bakal menang kauntungan, bakal menang pitulung asa ulah kopet. Kitu. Wadal Senin teh bakal gede milik eta nu wadal Senin, asal ulah pedit. Nya. Ari nu wadal Salasa, cung nu wadal Salasa. Cenah ngacung geura nu wadal Salasa. Cung nu wadal Salasa, eta nu wadal Salasa bakal gede milik asal ulah koret. Bakal jauh jeung piomongan, bakal jauh jeung picilakaeun asal ulah koret. Nya kitu Bu. Eta nu da rebo Bu. Anu da rebo mah bakal jadi jelema pangbeungharna lamun teu kopet mah. Nya, lamun teu pedit mah ngan kanyakal pedit. Nya peditna teu katulungan. Eta nu da rebo. Nah kitu Bu. Eta nu cung ayeuna nu dal kemis. Nu dal kemis. Eta nu dal kemis bakal gede milik. Bakal gede milik asal ulah kopet. Eta di atas bisanya. Artina mah kadinya jigna mah. Naon cenah anu kudu dipasihkeun Ibu? Anu kudu dipasihkeun maksana kopet dirinya teh nyaeta saur Syekhuna Al-Mukarram nya di Menes Ibu. Mangkana lahu malun bimalihi, lamun jalma boga harta sok tong kopet ku hartana. Wa mangkana lahu kuwatun wa mangkana lahu kuwatun bi kuwatihi, lamun boga kakuatan tong kopet ku tanagana. Wa mangkana lahu ilmun bi ilmihi, ulah koret ku pangarti, ulah koret ku pangabisa ku ilmu nya. Ieu mah ari nya ku ilmu teras kumaha ulah tebikeun ka mahal atanapi koret ku bahasa atanapi ku naon ku bahasa koret disebut koret teh kumaha ke mahal bahasa teh gitu 2 minggu leuwih 2 minggu atanapi leuwih sabulan saimah jeung minantu da teu patanya ari sia atuh goblok-goblok teh boga mitoha teh nya. Nah gitu ya jauheun atuh mahal bahasa ya jauheun atuh bahasa-bahasa kami toha bahasa-bahasa kami nantu. Nah gitunya. Jadi istilahna lain kopet ku harta wae Bu, harta wae. Tapi ku bahasa ku naon disebutna teh ku atuh seri-seri eta istana kudu parananya kudu lamun anu ngaliwat oge nya lingis heula. Anu ngaliwat ka berangkat ka mana lingis heula. Lingis heula. Mangga lingis heula. Ya kadia da atuh lingis heula moal teu disuguhan. Nah kitu nya. Sieun teu disuguhan kitu nya. Lingis heula, wios mangga atuh cai-cai kitu nya. Sok aya nu kitu teh bahasa Sunda mah. Bahasa Sunda mah eta teh supaya ulah pedit ku bahasa kasalaki pedit, kasalaki pedit, lamun salaki ka pamajikan pedit. Beung teuing salaki teh resep ditanya ku pamajikan teh. Beung teuing pamajikan teh resepna ditanya ku salaki teh. Dibere nama napakah duit tapi tarananya si salakina teh atuh pedit tama disebutna teh naon? Salaki disebutna teh salaki naon disebutna teh anu kitu teh? Salaki kut. Gitu. Leuheung untung teu kucel oge gitu. Gitu nya. Da alus ku basa goreng ku sungut. Nah gitu dia tanya supaya naon tadi teh kanggo ngahontal jauh, kanggo ngahontal deket jauh jeung Gusti majar mana teh aku mah urang we sia jauh jeung Gusti Allah daek. Da ieu mah nya eta kanggo meser tiket caket urang sareng Gusti
Allah. Hoyong caket san Gusti Allah ta eta tiketna. Jadi ulah mahal ku basa terus atanapi kantenan ku doa gitu. Ku doa jauheun ka nanya atau punten-punten atau dipuntenan ge ditanya ta jauheun ka nanya ti heula are sakali ditanya ge tara eta mah ari anu ditanya tara nemalan berarti ditawaran dahar tara daek berarti eta mah insyaallah ibu sakedap deui inna lillahi wa inna ilaihi tereh modar gitu mah. Aja mah ditawaran dahar teu daek, ditanya teh mah berarti keur bangsat kita mah. Tereh modar. Ada sim goreng kantos itu cenah ya nih upami ditawisan mama ditanya teh malam. Terus ya wabuh ka abdi teu henteu. Oh berarti geus maot. Masyaallah. Mudah-mudahan tereh maot. Jadi para ibu saya selagi masih kena hirup, orang masih kena aya harapan keur barang be min qabli ayat yang eta saklek dina Al-Qur'an min qabli ayat tia ahadakumul maut memeh maut da geus maut mah karasa engke oge. Karasa na mah geus mah Gusti ya Allah sadinten we Gusti abdi kadunyakeun abdi dek ngiring we ngariung dina pangaosan poe Minggu dek ngiring sakali we cik kira-kira mun geus maot ngiring ngariung di dinya cigana jok ane tot we di boe cik bakal kumaha kira-kira nu pangeulana lumpat wati cigana goblok eta aya naon anu geus maot mah maot ibu teu meunang aneh teu meunang nya mah meureun teh ngacir mah cigana ustadna oge cigana ieu mah bakal lumpat cigana langsung deuk naon sia kasieureuneun sarieuneun saur Gusti Allah teh kabaya malam Jumat Gusti sapoting saja me abdi dek ngiring maca sholawat Gusti geus maot teh saja dek ngiring maca sholawat malam Jumat di masjid di madrasah di masjid Gusti ceuk Gusti Allah teh heuji atuh sapenting mah da juga anetot we ngiring maca sholawat Yasin pas ngaliuk digigireun aya anu di boe tah kumaha kira-kira pangheulana lumpat cigana Pak Herman cigana borangan eta mah sieun tah eta da atawi sabu jadi masyaallah moal bisa wa kum minas sholihin saputing ya Gusti ini sarwana mah tinggi Herman sari-sari barorangan tapi berangan anak kudu maot ari kun hirup mah henteu. Kada alamun maot hirup deui. Mun maot hirup deui mah teh santu sieun. Nah. Ya tah bisa nya kitu Bu nu mawi kumaha cenah carana supaya urang hoyong jadi jelema anu bageuran gitu untuk korek. Nya kudu papanggihna, kudu papanggihna jeung jelema anu bageur. Amun orang babarengan jeung jelema anu bageur mau tidak mau orang mau tidak mau atau daek teu daek urang bakal kabawakeun mereka motivasi urang oge lamun babarengan jeung nu koret bakal kabawakeun koret Bu babarengan jeung nu kucem bakal kabawakeun deuk naon deuk ngabaceo gitu rayaan teh sok babarengan tong lila 4 poe we aya 2 poe we babarengan jeung nu kucem masing ajengan oge nu kucemna da ada aya ajengan anu kucem heuh sok babarengan jeung sia engke 2 poe kabawakeun kucem salalemur sia sok jauh jeung Allah deukeut jeung neraka jauh jeung surga
Awas, oh tidak tuna Bu. Gitu. Oh tidak tuna. Sugan kieu huwal habibul ladzi jasaba Muhammadun sayyidul qaulini wasaqalain. Sugan kieu Muhammadun sayyidul qaulaini wal kucemi dah henteu. Da Kangjeng Nabi gen teu kucem teu. Kangjeng Nabi kucem teu? Henteu. Sugan Kangjeng Nabi teh kucem gitu. Atanapi haseum ku rawuh hangseur. Henteu. Justru Kangjeng Rasul mah Bu, Masya Allahnya. Dan tawisna namsara taibuman harof wal hubbu ya tarif lazati ada sore baca burdah eta burdahnya aya deui anu udul dami wasaqominya. Nah, naon hartosna? Namsaro. Naon hartosna cing? Nah, artina kieu lamun jalma pernah ngecelakeun cimata eta teh cintana cinta anu leres-leres itu teh Bu. Urang pernah ngecelakeun cimata ka Kangjeng Rasul tah ca. Berarti bullshit cinta palsu gitu. Lamun jalma maca sholawat can ngecelakeun kana cimata, palsu cintana. Cinta kana Rasul cinta. Ari maca sholawat sieun jurig. Gitu ya. Nah, ya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu janten panutan urang sadayana, anu junjunan urang sadayana, Masya Allah. Ya tawisna upami Kangjeng Rasul eta teu pati-pati pepenak sareng hiji jami kecuali naros ti payun Kangjeng Rasul naros di payunnya salajengna hal anu langkung penting ku urang sadayana disuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala tina kaberkahan, terutami kaberkahan kanggo putra putu urang sadayana tadi dia tawisna supados putra putu urang sadaya pepenak sareng jalmi-jalmi anu caket sareng Gusti Allah teu gampang Bu. Teu gampang caket sareng jalmi anu caket sareng Gusti Allah nyuhunkeun doana kieu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbuka. Eta doa Kangjeng Rasul. Antawisna ya Allah abdi nyuhunkeun dipasihan cinta resep sareng dipasihan resep ka jalmi anu resep ka salira ka Gusti Allah. Cirina mah kitu we Bu. Cirina jalmi anu caket sareng Allah mah caket sareng jalmi anu soleh gitu dia tawisna oge caketna sareng jalmi anu soleh teh eta teh ngarupikeun kunci kanikmatan dina ibadah. Kanikmatan dina ibadah upami urang ibadah yang nikmat, yang raos, yang tumanina, kudu caket. Atuh teu caket awak oge, caket-caket hatena gitu nya. Hatanapi caket-caket teu caket ieu mah di Cianjur, ieu mah di Garut misalna. Keun bae jaga tebihna jarakna oge asal naon? Asal caket dina naonana? Asal caket dina doana misalna. Da teu kudu deukeut jarakna wae. Maksudna caket di dinya teh kumaha? Bertemu dina doa misalna. Salajengna da aya ongko deukeut tapi jauh. Aya naon disebutna? Onta disebutna teh salilana di Mekah sugan bisaeun ngomong Arab.
tentu marhaban tentu. Onta ge salilana di Mekah ibu san jadi haji. Salilana di Mekah teh. Ya. Entog salilana di pasantren, san bisa adan. Tuang akbar, entog bisa adan. Henteu. Jadi kalau dok ke ungkul bisa entog dah. Jadi maksudna deukeut teh lain ukur deu. Lain ukur deukeut teh hungkul jeung ajengan teh. Tukang dagang oge moal poe papanggih jeung ajengan teu bisa ngaji. Naon da deuk dagang eta mah. Mang mah teu bisa ngaji lain moal poe papanggih jeung ajengan. Da deuk ngaji papanggihna ge dagang naon. Nah, jadi maksudna deukeut di dinya teh maksudna caket di dinya teh akrobiahna nyaeta mengikut akrobiahna nyaeta secara akrobiahna teh maksudna caket di dinya teh di dadasaran kucin di dadasaran kuras resep di dadasaran ku cinta atanapi di dadasaran ku resep ibu itu data sarang jalmi anu soleh jalma anu cinta ka jalma anu soleh bakal babarengan jeung jalma anu bakal pepenah bakal babarengan jeung jalma anu soleh. Jadi jalma anu resep ka jalma anu soleh bakal anu resep bakal dikumpulkeun jeung anu dipika resepna bakal dikumpulkeun bakal dipanggihkeun ku Allah jeung jalma anu dipika cintana gitu bakal dikumpulkeun ku Allah jeung jalma anu dipika cintana gitu nya. Kantun panginten urang sadayana ngutamikeun kana kacintaan eta kana karesep atanapi kacintaan eta. Jadi hiji jalmi dihitung-hitung kumaha ceuk karesepna lamun resepna kanu goreng maka bakal goreng resepna kanu halus bakal bebarengan jeung halus. Nah, ngan aya cirina dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cirina jalma anu resep ka Allah, resep kana zikir ka Gusti Allah. Cirina jalma musuh Allah, musuh kana zikir ka Gusti Allah. Nah, gitu. Teresep kana zikir. Cirina musuh Allah mah wa qala dan nadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillahi hubbu dzikrillah alam cirina ari ibu baheula eta dicirian ku salakin teh kopi salakieu baheula pernah dicirian manya lalaki dicirian ibu-ibu awewe biasana sok dicirian besi kubat batur. Ya dicirian ya oke. Alam asik. Geus anu nyirian. Engke eueuh tina pangaosan ibu kudu wartos kanu gaduh kanu aya di bumi. Ibu teh tos dicirian ayeuna mah. Tos aya nu nyirian. Di mana cirina? Alamatu hubbillahi. Ari cirina cinta ka Gusti Allah. Eta hubbu dzikrillah resep kana zikir ka Gusti Allah. Eta zikir ka Gusti Allah teh ngarupikeun nyaeta ngarupikeun hirzun adalah benteng hartosna hirzun teh kanu pagar kanu ngajaga tina sakut perkara nu kaawonan ya anu awon hirzun tinu
tinu setan-setan, tinu iblis-iblis ibu. Ari setan mah da teuageun awak. Ngan sok inyeum teuageun panon setan mah. Setan teh teu bogaeun teu bogaeun ibu. Setan teh teu bogaeun panon. Setan teh teu bogaeun teu bogaeun ceuli. Setan teh teu bogaeun ceuli, setan teh teu bogaeun sungut. Hah? Nah, cenah aya kakarak ngadenge teu bogaeun. Setan teh teu bogaeun suku. Setan mah teu bogaeun leungeun. Setan teh teu bogaeun panon. Ngan sok nginyeum panon urang di dieu. Hah? Urang dieu diinyeum panonna. Urang dieu rumasa teu nginyeumkeun panon ka setan. Are eta unggal poe lalajo tipis ya. Eta teh diinyeum ku setan teh panonna. Aya acan ada abdi mah tara lalajo TV heuh TV-na ruksak beureun ari kitu mah heuh omean atuh. Nah aya setan mah teu bogaeun ngan sok nginyeum ceuli urang dieu lamun kana kagorengan sok pangheulana hayang ngadenge ari kana kaalusan mah api-api bonge eta teh ceulina diinyeum ku setan mah teu bogaeun suku ngan sok nginyeum suku urang dieu eta deuk init kana pangajian da teu tulus eta teh ditemprang ku diinyeum ku setan sukuna. Jadi ya lempengkeun heula tauhidna tuh. Lempengkeun heula. Da suku mah kagungan Gusti Allah ngan ulah diinyeum-inyeum ka bade diinyeumkeun mah ceuk setan teh Bu nginyeum panon sapeuting deuk diinyeumkeun mah. Moal sok lamun moal ayeuna geus kuring urang ieu deuk ditungtun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Eta salah sawiosna aosan anu sajalma nu maca eta moal diinyeum kulit daging getih tulangna ku setan, moal diinyeum panon ceulina ku setan, moal kaasupan moal suasa geus apal eta. Lamun nu can apal eta siap-siap ngepeuting kaasupan setan. Nya siap-siap can apal mah. Kumargi ayat 7 perkara anu jadi karcis tiket asup ka surga. Ibu hoyong asup ka surga kudu gaduh karcisna. Ayat 7 karcis asup ka surga. Kahiji nyaeta doa saatosna wudu. Apal teu? Ya, apal teu? Lamun teu apal moal asup ka surga tuh. Da teu boga karcis, teu boga kartu karcis asup ka surga eta kahiji saur Kanjeng Rasul doa sanggeusna wudu. Doa apal? Tuntun geus apal oge. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikas in subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Umi eta dilajengkeun maos tinang jalna tiasa dina sunahna asal Kanjeng Rasul. Teh eta nu wudu tadi wudu teu? Wudu ngadoa eta teu? Henteu. Ari da eupeungnya. Eta karcis, ibu karcis berarti geus boga karcis ka surga. Bahkan lamun jelema wudu terus ngadoa eta maot langsung ka surga moal dihisab heula mah. Langsung wudu, langsung maot, nya terus ngadoa terus maot eta mah komo kitu bagja. Ya. Wudu terus ngadoa terus maot. Ari ieu mah lain, wudu ngadoa medut hitut deui. Wudu ngadoa hayang hiih. Ya mah. Entah wudu ngadoa terus maot
kudu nama adalah teu maot wae salat atuh. Nah, nu kadua maca ayat kursi ngatos salat. Saur Kanjeng Rasul. Bari nangtung bari diuk kumaha we dek bari ngagoler we pek wae. Dek bari kukurilingan pek kawetan ka kidul ka kulon ka luhur ka handap nyiduh saeutik pek. Ada kumaha maca ayat pokona maca ayat kursi ngatas salat dek bari kana motor. Pokona ngatas salat dek bari naik motor. Pek dek bari nyupiran ta supir. Pek dek bari nanggung tanggungan es pek. Tuang es ngan ulah pokona mah eta mah maca ayat kursi saja maca ayat kursi mata salat wajib masuk ke surga. Tadi salat lohor teu? Salat lohor teu? Maca ayat kursi teu? Sarua. Lagi ya. Assalamualaikum. Langsung Allahu la ilaha illallahul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun ala naum lahu bis-samawati wa fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima yasha' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu daripada geus maot Gusti kadunya keur maca ayat kursi heula. Urang teh sieun mata RT. Itu anu hirup maot hirup deui. Nah, anu hirup deui. Anu kasra, nu katilu maca saidul istighfar nu tadi teh. Nu tadinya ngatos salat tah. Ngatos salat. Lah unggal memeh salat subuh. Memeh adzan subuh baca sing loba tah mah. Ngatos salat mah sakali we. Baca. Jangan maca eta maotna husnul khotimah. Nah, misalnya kieu baca tos salat subuh maca eta, maot jam 12 beurang maot. Misalnya dina kamalin di mana maot nama. Penting mah maca heula eta we subuhna teh. Maot misalnya jam 1 memeh magrib. Maot kumaha beurang eta teh, maka langsung begitu di kuburan langsung ke surga eta mah. Jaminanana. Nya atawa magrib dibaca atau salat magrib keur sare ya Pak. Lah teh inget atau napi langsung maot dia mah keur sare. Loba nu keur sare maot teh teu karasa. Langsung ke surga eta mah. Langsung ke surga. Lamun kieu baca we langsung tunuh ibu teh. Tah eta mah langsung kena kasur tunuh. Anu kaopat. Ya terakhir anu kaopat maca kulhu 10 maca kulhu 10 kali dek di mana we maca bari nyeuseuh bari mah wadah dek bari ngala cabe nah eta ngala cengek teh buat lila-lila teuing sing horeng maca heula kulhu nya saja manu maca kulhu 10 kali wajib asup ke surga kita. 10 kali berturut-turut wah dicicil 10 kali di imah 10 kali di jalan sakali di imah sakali di golodog sakali di jalan sakali di kamalin ulah anu kalima nyaeta maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya 100 kali sapoe deui kumaha we 100 kali. Ngan kudu langsung lah. Kumaha 10 pulangan we sekalian gitu. 100 kali terus 100 kali baca doana Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qaraba ilaiha min qawli amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawli amalin. Allahumma inni as'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa da'arada fitnatan faqidha baraftunin baraftuninnya Allahumma dijikeun we sareng doa subuh atuh nu kagenep nyaeta maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu katujuh nyaeta karcis asup ka surga teh maca la ilaha illallah ngatos salat minimal tilu kali bari peureum la ilaha illallah la ilaha illallah
maca wungkul jeung maknana. Naon maknana? Nu kahiji pantilu kali tadi teh. La ilaha illallah maknana dina hate ya. La ma'buda illallah. Nu kadua, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Nu katilu, la ilaha illallah maknana la mawjuda illallah. Geus kitu. La mawjuda illallahnya. Jadi sekali ini nu kahiji la ma'buda, nu kadua la maqsuda, nu katilu la mawjuda. Geus kitu. Nah cara bet kitu da ti guru nak kitu geus kitu. Lamun guru nak kitu, lamun ti guru kitu-kitu dina dikir mah. Dina dikir mah lamun guru nak kitu-kitu teu bisa teu kitu, Ibu. Masing ayeuna tapi dia guruna kudu anu pepenak, kudu anu panggih, kudu anu langsung gitu nya, kudu anu langsung guruna. Aya jelemana papanggih jeung urang kudu kitu dikir mah. Benten sareng ngasolawat, nya ngasolawat mah teu kudu papanggih jeung guruna ge teu naon da langsung ka ngajeros zikir mah kudu papanggih langsung jeung guruna. Nya zikir mah lamun cek guru kitu misalna kieu memeh dikir teh Allahumma anta maksudi waridoka matlubi atina mahabbataka waridoka mahabbataka. Nah cenah bet Allahumma da ilahi ada cek guru Allahummanya Allahumma we kitu nya. Jadi Allah kumaha kieu guruna teh Allahumma anta ari urang ilahi nya teu saha tuh. Nya lamun cek guru teh kieu Allahumma anta maksudi cek guru teh ari cek urang teh ilahi anta maksudi nya teu sah dikir teh atuh kitu mah da kumaha cek guruna bu ari dikir mah benten ngan guruna kudu langsung panggih gitu langsung panggih jeung guruna sapertoskeun ayat 7 cek anu pagahan teh dilagukeun qul la yusibana illa ma kataballahu lana syukur Bapak nya geus dilagukeun deui we. Lah teu bisa diajaran ku sim kuring teu dilagukeun da poho deui. Bismillahirrahmanirrahim qul la yusibana kama deui. Ari dilagukeun geus. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifahu illa ayyurika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihim sya'un min ba'di wa ghafurur rahim ma binna abatikil adillah Allah rizquha wa ya'lamu mustaqbalaha kullu fi kitabim. Sanu sok maca eta teh saha? Tuh, ubed. Ara apa? Teu baheula deh kitu kan ya. Sok maca. Nah, gitu. Ya, ayat 7 ditaroskeun karagi naon ngarah teu boga hutang nyebutna teh. Ngarah teu boga ngarah teu boga hutang nya ulah nganyuk atuh. Sakitu kumargi teu boga hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.